tenang deh ngaco mah digadenan. Terus sampai ngaco mah. Teu kurang-kurang sabar jangan ngaco mah. Lawasti lawas saurna teh nada dihapunten samudaya kelepatan beli namanya upload deui kanggo sadayana nada dihapunten nya ayeuna teh nuju aya di Tepas Barakatak tepang sono deui atau selami aya kaopat sasihna teu patepang sareng saudara-saudara anu aya di dieu anu di Tepas Barakatak kitu nya. Ayeuna mah da memang di ngobrol asik sakarepna bebas bae kitu nya. Mudah-mudahan pamirsa sadayana aya dina lindungan Allah. Amin kitu tah. Ya mangga we ayeuna mah harang di ajeng kana obrolan naon anu kedah diobrolkeun kitu. Tah aya nu penting sih. Mohon teu kada ditonton nya. Lewat we hungkul lah nya. Mangga rang dikawitan wae dina ngobras gitu tah. Dah lap cenah. Alah, naon? kentang teh. Pipi, aduh. Sok ada terus Enak tak? Padi rek fix putus wae di teh. Asli pegat we. bagat gitu Tah udah. udah ngari apa jeung karep maksa. Dan maksa. Nya Kekeh. Ngan AOC can apa? Kabar eta terbaru. Cik obrolkeun teh mimiti kumaha kajadian jeung rere teh. Sok caritakeun, kawitan caritakeun. Berkedaan ngomong kawe ke si Basli tahu Cek saha teh si Basli cek Basli ka rere gitu. Nah, terus cek rere kumaha dijawabna? baca barat Dijawab ku rere kumaha? omongan putusnya kan diputus si Basli kurang ajar tahan memutuskeunana si Rere emang anu oh teh rere Rere mutuskeun saha? mereka Teh rere mutuskeun, ya mutuskeun saha? adiba Mutuskeun saha? Nya, teh rere kan mutuskeun. Mutuskeun saha? dadak dahat Buku aya dada gagebeg mah. Pasti nu diputuskeun udah mau tengah gebeg. Olokok we. Ngan masalahna eta rere mutuskeun saha ngarak puguh ieu teh. Rere mutuskeun saha? di buku teh bukunya udah eta si Basli mau bogohan sana teh rere eta mutuskeun saha putus asik Nya, mutuskeun. Ngan masalahna mutuskeun saha teh rere teh. Sok hiji we heula can beres mah ieu. mereka bogoh lele kituna kan kabogoh lele ciu mana dong Aneh. Eta tokasna di can beres. Pertanyaan lain eta. Kan cek madeng teh rere mutuskeun. nya Mutuskeun saha? putus cinta udah Pasti udah yakin Pasti. Yang masalahnya saha nu diputuskeun teh? nya saha mau cinta udah yakin dalam dada dalam hatiku Apa putus cinta mah apa udah gitu. Ngan apa teh ngaran geus wasangka. Ieu Iya. diputuskeun saha ku rere teh? bener putus Sok tenang deh ngaco mah digadenan. Terus sampai ngaco mah. Teu kurang-kurang sabar jangan ngaco mah. oh Lebih banget. Mas Rana, cek mah adang. Udah cenah. Aoces. Rere mutuskeun kan gitu masalah teh. Itu kan
Ngan Nya. kudu disusul ngarak teh jadi salah sangkaan lain-lain. Eta rere mutuskeun saha? Gitu. Rere mutuskeun Kitu saha? putus kitu. Nya. Mutuskeun Tah. saha? Rere kan si Rere bogohan. Dan cuman Mutuskeun. tak tuh bener ya udah yakin dah. Eta tadi kan Gitu. apa? Nya eta udah diputuskeun can kapanggih tah. Saha nu Saha nu diputuskeun teh? diputuskeun teh. Dada Dada. dan dalam hatiku salah dewa ya. Ayo salah dewa kita eta tong ayo teh bener ieu masalah dewa. Nah, nu can kapariksa ku udah ku aing ku oces teh eta jalmi nu diputuskeun, pamangget nu diputuskeun ku rere saha? ku ada atuh madang Anu diputuskeun teh saha? lele itu. Apa lele mah? Rere teh pan mutuskeun. Kalau ka Aduh. seuri ngewa da can bener. Ya mun geus bener karena seuri. Anu diputuskeun ku rere teh pamangget Pamangget saha eta jalmina? jamina Nya. wayudin wayudin Kurang dieu. kurang atal Tukang ranginang wa idin mah. itu Cobi oces anu naros ya. Saha oces. Oces anu naros. nya Kan Mang Adang teh yeuh nya sareng teh Nya. rere teh bobogohan. nya Mohon. nya Terus aya Abasri. apa sih gitu Mohon. nya Tah teh rere teh tos teu bogo ka hiji jalmi. nya Saha namina? lele udah pan rere Nya. tebogoh Eh. lagi. pokok gitu Nya nu terus tebogoh lagi Nya. ka dituna mutuskeun rere teh. nya musuhna udah Nya, Mutuskeun. putus asa Aing putus asa mutus putus cinta. mutus ke cinta Nya. tak gitu Nah, udah eta nu diputuskeun Eh. ku rere saha namina? madang Oh, Ada diputuskeun. Itu moal panjang. je Kita diputuskeun. putus sok we bebas alim alim mah urang ke eta teh akibat naon bertiasa diputuskeun Mang Adang teh kunaon? putus oces putus Nya. Nya akibatna akibat mah ada naon? akhirat udah Mana urang akhirat gitu. jelema Di akhirat teh dia aduh teh jangan Ampun. gaul. Aing. Mati syahid. Eta eta rere apa di mana mah ada urang akhirat. Rere apa di mana? Ah udah aing ge nu tiba heula cari karek apa eta. Ieu teh rere nu ngaco atau ada nu ka mana karab ieu teh. makala po aida Oh. Oh, iya. bijaan kan itu benih alo oces eta mah gitu pakit Sok demi Allah wae naon teh. sumpah Diputuskeun oces cinta mantong sok demi Allah. Demi duit kabeh. Batak putus oge wa duitan Mang Adang. Itu merenya. Eta gitu oces da ayeuna mah saeutik saeutik teh kudu make duit bobogohan teh. kita ubah oces sumpah udah i da oces atau YouTube gitu kena iki nya bener tujuh Perasaan Mang Adang eta kumaha pas Hah? diputuskeun? perasaan cinta Ini perasaan Mang Adang itu pas diputuskeun ku teh rere kumaha? meuleun teh rek kabogus otot Selingkuh deui. salingkuh dari si otot itu Saha anu selingkuh teh? udah ngecek Nya saha nu selingkuh teh. Saha? mengadeng pek kadio pek kadio sia goblok anjing goblok nya ngomong sebarangan gitu oces eta mah Saha nu ngobrol sembarangan. Budi Alin Saha nu ngobrol sembarangan teh. ego ada ego Tong lain-lain. Eta nu ngobrol sembarangan saha? nan Dia cek Mang Adang pan gitu. sah Ini saha nu ngomong sembarangan saha? sintot kawin ke sintot guys kieu we Bat kana kitu. Kan patarosanana oge. Mang Adang kumaha raraosan diputuskeun ku teh nya rere. nya nya Di pasihan walerannya ya. Perasaan Mang Adang kumaha? Perasaan Mang Adang teh rungkat, gitunya semplak. Tawa bunga. Bunga gitu. bunga Anjing. berhasil
Aya model kieu diputuskeun bunga.